Dipikir-pikir makan sirahna sariut euy. Anu korupsi geraannya, anu korupsi oknum pejabat. Anu di sensus ekonomi masyarakat sok bayangkeun. Saha anu bisa ngasup ngajeng kanyutna selain pemuda anu berdaftar nagrana. Aing mah kawin jeung carangkeul mutaripuh nanjak ke saya tiga. Aing mah. Beb, daguan sebelum daguan. Oke. Nya ka mana? Arek digawe deui. Bisa Abah. Lah geus gawe deui di urang atuh ieu mah. Gawe deui di urang geus Abah mah eueuh. Lah ai ka urang teh ya teh genah ku si Abah. Ada eueuh si Abah lagi eueuh geus di urang digawe atuh lah. Bisa si Abah anu mun si mulai digawe ke. Hah? Bisa si Abah anu mulai digawe. Moal. Aya di ditu bisa aya di ditu soalna. Moal geus gawe di urang. Ah, moal bisa ke hampura ke maaf hampura. Alah sia teh bono teh geus si Abah mah ka dieu moal gering si Abah man, gering keneh. Siapa tahu ke aya mah yang sekarang geus luar di ditu di luhur. Mana yang sok bener ge percaya geus di urang gawe. Bukan urang hampura moal bisa digawe pe aya mah. Sapoe di ayeuna mah bisa. Moal bisa moal. Banget. Soalnya si Abah bisa kayak luar di kebor ke. Moal cik urang mah di si Abah moal ka dieu moal. Bisa urang mah ya arek gawe di Abah. Hampuranya ya. Badua tuh barang di tahun ku aing sapoe di ayeuna bodo sia teh gaji teh urang meunang deui duit kontan itu ieu. Si Abah ada moal ka dieu moal sia teh meuning ka dieu arek moal jeung urang. Hampuranya moal bisa pe ayeuna mah nangan wae anu lainnya. Hampura. Si goblok sia mah. Ku aing rek dibenerkeun di dieu digawekeun di aing sapoe di ieu tapi aing hayang gentagan arek melak. Meuni ku halarese. Da si Abah mah aya moal mising teh ka ieu raha moal ada green keneh si Abah mah. Jalan cari pui. Amin. Suku benar cok kieu ya. Duh ya. Ada si Abah tak ketinggalan datang itu. Memaskan gering gitu ya sahabat teh nya. Bah. Bah si Abah teh gering kan ieu teh. Aman jadi gawe serangan euy. Ayo. Selalu sepi. Abah mah euy. Dicampurkeun ku aing. Bet. Oke. Si Abah teh aya weuh. Si Abah teh mah sekali kirim datang nih. Cek urang oge naon teh tadi oge. Mending ka urang ka ditu. Geus di dieu ka si Abah mah teh gaji si Abah meunang teh urang meunang mending urang teh. Tapi gejala tetep 30. Atuh ya, heula yang dirobah sia teh. Urang ge moal nya Isi do bae no, aya jadi 80. Moal, ayo, Ya Bro. perlu semangat gitu urang lagi. Arek moal. Atulah da perlu gawe di Nya perorangan. patah tadi ka cek urang mana domba gaji ti dieu meunang ti si Abah, ti urang meunang. Ayo Gaji baik, Bro. yuk. Coba we ieu mah. Nanti teh tadi ge diajakan halarese sia mah. Oh, udah urang teh asukan teh si Abah teh datang teh, urang teh apal. Lagi buru kaburu beurang gawe teh. Itu lamun eueuh si Abah kaseketan terus ka urang digawe. Oh, atuh. Sorangan maneh mah. Siap. Sabet. Gawe teh di dieu ieu mah. Di dia. Heuh macul. Macul. Heuh macul. Urang kan mau pacul pe parang ieu. Pacul mah aya lah keun bae sapoe ieu mah kurang dibarenginya mah disukana wayahna kudu bawa pacul sorangan gitu. Oh gitu. Heeh, ieu mah aya teh pacul mah urang lah. Oh ya siap, mana tuh pacul dia? Tah, ieu pacul nama ieu. Tuh. Sok teh di ditu tuh maculna rada pepa cetik. Tadi dinya. Heup, geus dinya geus, hancakeun nya ka pasir ka ditu hancakeun. Sok dia tuh parangna tuna dikekeuweuk wae sia teh. Bungun teh beres digawe jelema teh. Tah kitu sok dihancakeun ku dinya. Hei, Oke. aduh aya maneh ku teu mikirnya. Tapi kok kumaha teh? Aya teh pan urang rek belak tangkal sampel. Oh. Kan antara jarak jeung ieu ka jarak ieu jeung ieu teh geus diukur kurang 1 meter. Ai kumaneh rek dihancakeun dia rek diipuk pelak tangkal sampel teh. Lah ai tadi di heula Di digawe dieu teh. tuh ka ditu tuh belah ditu sia teh tuh pagaweanna itu tuh. Nah, atuh itu tadi ngomong Aku atuh. cing mikir ai mana bisa digawe henteu. Bisa Ngalaman digawe. gawe teu. Ngalaman? Fungsi pernah melak tangkal sampel. Pernah? Bener diipuk ieu. Kok di maki ya carana. Diipuk. Henteu. Hah? Henteu. Nah, atuh maneh makanya teu pan ieu rek tangkal sampel, manya di dia tangkal sampel berarti rek diipuk.
Nah, atuh kakek lain baik ngambejati teh tadi. Atuh kudu mikir we make logika pikiran. Geus atuh di mana? Ayo di ditu cenah teh. Nah, ayo teh kitu lah. Geus sia maka dunungan teh balik mana kini nyipuk tangka sampai di dieu teh balik teh sia teh. Tah, di dieu gawe teh tadi teh pan geus tanya antara jarak ieu ka dieu. Heeh. 5 meter tah ayeuna maneh neluskeun ka ditu tah. Heeh. Ka itu maneh kalumang. Mana tuh mana meteranna? Ukur aku sarangan, bisa kalau jijah wae pero kudu apa-apa. Maksudna meteranna mana? Ukuranna mana ukuranna? Ya, atau ukuran 1 meter 5 jeung ka, ngukur ku sarangan. Iya, ai mah asup kata pakai ukuran anu biasa pakai tali rapi ke naon kayak gitu. Sok ukur ku sarangan dikira-kira lah 1 meter sakumaha. Kalau masalah dia kumaha? Mana? Kalau masalah dia kumaha? Moal masalah dipiraku. Tuh. Ai mah. Tuh, tah. Tuh salengkah tuh. Piraku salengkah. Ka ai lamun salah disalahkeun deui. Moal sok buru. Ai mah. Gaweana cing bener kira-kira pokona mah pagaweanana cing bener. Aya yang gawe masuk buru. Halah kumaha digawean lah, geus lah. Tah eta masalah deket teuing, di dieu mah deket teuing dia saeutik ari tah tadi contohan ku urang tadi. Siap. Geus lah gareng ulah ngomong lah. Ripuh aing mah. Tuh dari di tahun mana mah kitu nya eta. Hegnya ku urang ditinggalkeun ke urang dikontrol deui kan. Geus lah ulah bangun. Ya ulah ngabang saya pusing kan otak deui geus lah. Panas lah geus lah. Ya, hargaan dunungan teh make nyebutna bangun segala hargaan dunungan teh atuh sia teh. Wajar aing emosi saeutik make lah. Aing mah. Sia mah yakin kitu ka Ripuh ka cuma lagi panas dia ya. Aing mah. Sok buru lah gawe sarangan kebalik. Ke urang ka dieu deui kade. Langkah bangun lah. Gawat dengan salah gitu salah kieu gawat. Aing mah kakek sia mah dasar jelema teh lamun marenyaho mah tadi atuh ai langsung digawean meureun. Jelema teh kakahara aing mah boga anak buah kitu dibenerkeun teh kalah nyereng anehna teh kalah ngolobakeun wangkong gawean berbeuh teh ngolobakeun wangkong sia teh kumaha dunungan nu ngatur kuasa nu gablek duit sia teh teu balik teh hirup teh. Kan ngobaos geus mata geus sia lah. Lain bawa kopi aku makan teh.